Ieu geus sarapi teuing teh. Rupa-rupana mah kawas si Aceng ieu teh. Jadi penasaran. Bener si Aceng eta mah. Lah sampeurkeun ku aing da. Ah bener eta mah. Bener ieu mah. Ari sia keur naon cenah dieu? Mang Doyong lain ya? Nya heueuh. Ye, kumaha Mang? Cager? Alhamdulillah Ceng cager. Ari sia keur naon di dieu? Oh, ieu mah urang Mang. Sukses mana Ceng euy? Entong ditanya masalah sukses mah tuh. Emang urang anyar Mang Doyok. Wow. Tinggal ini hotel itu nu bodas. Tah eta teh ye saker niiskeun awak. Eta teh Heeh. ase teh meureun ngaranna. Tah eta geuning apal. Gitu. Motor. What? Ngabalatak di jero. Idih, Heuh. ieu motor mana Ceng? Nah, ieu teh nu di luar nu di jero aya 100 siki mah. Di jero. Heeh. Wah edan sia Ceng. Banding geus teu muat dikaluarkeun. Beres nya Ceng. Ya Mang. Heh, Nuhun ya. Eh, Kang. Lah. Aya geuning mere duit ka si Aceng. Eta duit naon? jaga parkir saat itu. Jaga parkir. Emang ada sih? Teu, nanya ngungkul. Yang nuhun Kang. Ah, are sia Ceng. Geus teu bale. Goblok pisan sia teh Ceng. Ngaku-ngaku imah batur di aku sorangan. Mobil di aku, motor sakitu lobana di aku. Ah goblok Aceng.